lain mah cina masa kering di bakalan aya pemilihan lurah. Oh, heuh nya. Tanggal 17 ya mun salah mah. Tapi mah dan nggak jadi masuk loba poho karena visi misina nu arek kitu, nu arek kieu, aing geus jadi masuk tara ditepati. Ceng. Terus ada dia sih ya. Ngestak tadi ya yang datang nage ngestare beres nyen pabinihanna oge. Oh. Oh. Angkat nepi ya. Apa udah tika jauhan oge karek datang maneh mah. Geus ah. Aya kalanjutkeun deui. Ayo. Alhamdulillah. Biang. Seger. Coba ya. Duduk kayak aneh ya si dukun ya. Six and a half hours later. Aduh. Beres oge Ini istirahat lah ya mah. Capek ya. Besokan lanjut deh. Nggak nyebar isukan mah. Nyebar. Duh, kalah apa mah aja nah yo. Jika nama minggu harap panen yo. Mat, geus beres. Karek beres, Eng. Ya isukan tebar. Mana beres? Beres, sarua tinggal isukan tebar. Oh, tuh balik ayo aing geus beres mamane. Geus sore yo. Ewan, urang nyokot cai heula nya. Oh, tuh mentai ya cai mah. Oh, ka dieu tuh, ka dieu. Oh, urang ka dinya nya. Tuh. Capek, Eng. Jumlah. Si cacing.
Udang. Mat, mana teh teh? Jadi lah. Mau lebih apa ya? Oke. Tuh, panas. Gas. Balik langsung. Orang balik ah, udah sore. Ayo ayo. Kita pakai kita. Pokok. Man. Naon? Udah lah, sakedeng lah di dinya tah. Cek naon? Oh, orang ngobrol lah capek. Yuk, tuh. Mana itu? Cantik. Sewa. Capek. Coba lagi nom. Mana tuh minta? Duh, Mat, bingung euy urang mah. Bingung kunaon teh? Di kebun loba nu malingan Maling naon gitu. Loba cabe oge, beak, terong beak. Terus naon deui? Loba lah pokoknya mah. Yo, cek daya kantepkeun we nya. Leungitna naon oge anu maling naon oge kamae. Menang berkah meureun ka manehna tukang sebagai tukang melak. Anu maling meureun beuki atoheun beuteungna beuki dable. Dah. Da eta teh lain pelakah wah. Da aing oge ngarti aing itu ngadinya mah anu nang melak maneh. Ngerti teu? Ngerti. Gitu. Lain mah cenah mah sakeung di bakalan aya pemilihan lurah. Oh, heueuh nya. Tanggal 17 ya mun salah mah. Kira-kira aya sabaraha kitu calonna? Cenah mah aya 5 calonna. Mana pilih mana? Sigana urang pilih nomor genep. 5 malah genep. Ya pokoknya namanya anu sakira-kira bisa ngabangun desa ieu leuwih maju we. Maju, emang maju mobil. Ye, maksud aing mah kieu nya. Maju teh adil, makmur, sejahtera. Ya inti nama terbuka we jeung masyarakat. Oh, sugan teh maju mobil. Oh, saya mah ngaco. Tapi mah dan nu jadi masuk loba poho karena visi misina nu arek kitu, nu arek kieu, aing geus jadi masuk tara ditepati. Emang bener sih eta ge, tapi aya kahayang urang mah nya saha wae engke anu bakalan jadi lurah. Nya. Nembeureunan inti nama kudu ngabangun we. Ngabangun rumah tangga lain mah. Ye, maksud urang mah kieu. Ngabangun teh nya ayeuna semacam ngabangun infrastruktur. Contohna, ayeuna ngabangun jalan nu leutik di gedean. Ayeuna naon objek wisatana nya. Ayeuna objek wisatana dikelola supaya beuki rame pengunjung di mana-mana daratang meureunan. Saha nu terkenal desa eta-eta keneh meureunan tah kitu. Oh, atuh aya kitu mah setuju. Nya heueuh atuh. Jadi dibaratin kieu nya, da meureunan jaga ge anak cucu urang kudu ngalaman. Infrastruktur eta ayeuna meureunan aya nu nanya jaga teh meureunan menang saha ieu menang lurah anu misalkan tah meureunan boga jasa lurah eta teh meureunan keur masa ngajabatna boh manehna teh ngajieun eta tah gitu Bener oge nya. Senarian atak mana eces. ye sia mah ngalemahkeun nya ka urang teh Tapi insyaallah lah pilkades serentak ayeuna mah bagus-bagus jeung deui tidak ada kendala apapun. amin. Tapi mang kayang urang mah Naon deui teh? Loba kahayang gitu ih. selain infrastruktur anu dibangun, Oh. sumber daya manusia oge dikelola mah. Oh, jadi diibaratkeun meureunna nya lamun diibaratkeun nama supaya ngabangunkeun desa ieu leuwih maju we intina mah. Leuwih keren, lebih bagus, lebih inovatif. Nah, gitu. Oh gitu man. Seperti contohnya jalan ke dapur di aspal, kebun di keramik. Oh, dan nya sia teh. Meh maling di soledan. Lah maling gitu mah tuh man.
rupa-rupa sih ya. Milih satu jadina. Ye, bagi mereka kieu we. Dan berenang eta mah boga hak pilih masing-masing. Nyarek milih saha oke. Nu penting mah bagi mereka henteu golput. Gitu. Ye, emangnya mau diceritakan ke orang? Ye, sorry we nya privasi. Anjing, dasar. Geus we kieu. Arek saha we pilihana, nembereun kabeh oge pada bagus-bagus. Nu penting mah jujur gitu. Bener, Mad. Heeh. Kan kabehan oge aya pak kuat, pak kait, pak beulit, baraya meureun. Heeh, tah geuning eta bener. Arek nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, pan kabehan oge warga urang. Heeh, jadi meureunnan ulah aya aturan emosi-emosi ya, nama kudu naon ya cipta teh kudu jujur. Jujur lah. Heeh. Oke, boga keluarga jadi jarau. Heeh, tak itu. Putus silaturahmi gara-gara beda pilihan lurah. Kan teu pantes. Heeh, eta geuning pinter pisan. Pinternya urang. Sombong eukeun we, bisi maledog. Geus ngomong wae. Teu karasa ya, geus murid. Heunya geus buru saya lah, balik ah. Heeh. Bari bawa nyata paculnya. Aku orang bawa pajulna. Tuh kemae dah banget sama mi itu penting pacul. Anjing kasar.